Assalamualaikum ya Umi. Taya makam abu ya, mudah-mudahan abu di alam kuburna masing diam pradosa disangkeun dipadangkeun dilegakeun masing di rahmatnya, amin rabbal alamin. Taya makam abu tah, taya makam Bapak Haji Daman. Bapak Haji Daman mudah-mudahan diam pradosana masing di wuwuh rahmat di padang dicangkeun di jero kuburna sing jadi patamanan anu endah gitu. Mudah-mudahan jadi ahli saadah. Taya makam Pak Haji Jaen lanceuk tah makam lanceuk ieu tah lanceuk Haji Jainuddin. Mudah-mudahan di alam kuburna masing di hampura dosana di wuwuh rahmat. Mudah-mudahan ieu pakuburan sarea teh anu bapa anu indung tah itu masing dijadikeun patamanan anu endah, masing dijadikeun patamanan surganya, amin rabbal alamin. Sakitunya urang jarah heula ka indung ka bapa ka lanceuk ka sarawe. Mudah-mudahan sameh jarah kanu sajen teh utamakeun heula jarah ka indung ka bapa. Sakitunya mudah-mudahan orang oge bakal mudah-mudahan masing dibahagiakeun, masing janten ahli bahagia, amin rabbal alamin.